Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma ka jajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma ka jajaden bagian anu ka dalapan. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana gancangna carita Kang Husna Jang Aris katut Jang Atman harita ngeureuyeuk nuju ka lembur Cilanjung. Leumpangna rada gagancangan, enggoni ngajugjug heula rek nyimpang ka imah palurah nyamper. Tapi teu kaop kituna teh, kapaksa kudu loba ngarandeg heula mangsa pasangrok jeung warga. Sabab loba anu tatelepe ka Jang Aris. Sanggeusna 3 bulan taya pisan iberna jeung laratanana. Tina teuteup sakur warga anu pasangrok kabeh oge taya nu henteu nembongkeun rasa katajina ayeuna mah. Sabab sikap Jang Aris anu kiwari pajauh pisan jeung samemehna. Sanapina ka tempat anu dijugjug kasampak palurah keur diuk dina bangku anu aya di tepas imah. Bari dibaturan ku awewe anu meh saentragan jeung Jang Aris. Oh punten, anu meh saentragan jeung palurah pamajikanana sigana mah. Palurah jeung eta awewe katembong rada kurang kerung mangsa nempo Jang Aris teh. Ih, nu lila-lila teuing, geus ngadaguan ti tadi kuring mah deuh, Kang Husna. Ceuk palurah mangsa Kang Husna geus aya di hareupeunana. Duh, hapunten pisan palurah. Ieu atuh da seueur anu naros kapun anak di jalan teh Pak. Satengah teu malirek kanu keur ngomong, gancang bae Jang Aris mah nyolongkrong ngajak sasalaman diturutan ku Jang Atman. Ih, meuni tambah kasep kieu ayeuna mah budak teh. Mas santren cenah bejana mah nyaris, tanya palurah mangsa nampanan dampaleungeun Jang Aris. Jang Aris tibang unggeuh. Sok atuh dari ukeula. Kula oge asa jadi loba tanyakeun ieu teh. Palurah motong omongan Jang Aris. Ongko bade saenggalna ka Cilanjung teh Pak. Kang Husna setengah protes. Lah gampang perkara eta mah. Sok we dari ukeula dariuk. Teu bisa kukumaha sanggeusna Jang Aris jeung Jang Atman sasalaman ka pamajikan palurah mah. Gukgek sararea dariuk dina bangku anu dijieun tina kai. Teu jauh beda jeung sakur warga anu pasangrok di jalan. Palurah jeung pamajikanana oge siga anu langsung kataji ku sikap Jang Aris anu ayeuna mah. Pangnyeunkeun cikopi atuh ibuna. Palurah ngareret ka pamajikanana. Anu direret teu kuksi nembal, gancang bae cengkat. Sarta nu saterusna mah ngoloyor ka jero imah. Mas santren di mana yeuh hidep teh Riz? Palurah mimiti nale ka Jang Aris. Di Girimarta palurah. Waduh, geuning jauh. Nah ari ieu saha nu saurang deui? Palurah ngareret ka Jang Atman. Ieu mah rerencangan mas santrena eta teh palurah. Jenenganna mah Jang Atman. Malah Kang Husna anu gancang mang nembalankeun. Teu beda jeung Kang Husna mangsa munggaran panggih deui, palurah oge ngahujanan Jang Aris jeung Jang Atman kumang pirang-pirang pananya. Kalayan sabar Jang Aris mere jawaban anu tangtuna oge kalayan jawaban anu loba direka-reka henteu ngabejakeun anu sabenerna.
Sabot keur kitu kurunyung deui pamajikan Palurah ngurunyung dituturkeun ku saurang wanoja anu pohara geulisna bari naranggeui baki duanana oge. Aris dama Eta wanoja nyolongkrong ngajak sasalaman sanggeusna nunda baki dina luhur meja. Geus wawuh tayonna mah da bubuhan jeung jalma nu salembur atuh da. Alhamdulillah. Siga nu era Jang Aris mah mangsa dampaleungeunna paantel jeung eta wanoja teh. teh tekenging diranggem kitu atuh sasalamanana Kang Aris mah isinun. Jang Atman nyelengkeung kituna teh ditungtungan ku surangah serengeh ka eta wanoja. Gancang bae eta wanoja ngaresotkeun dampaleungeunna. Barakata Palurah jeung nu sejena saleuseurian meni ngabarakata. Asa kagugu tayohna mah. Ari Jang Aris jeung eta wanoja mah duanana oge gancang bae tarungkul siga nu era. Asa nurug cupu si Yasmin teh Jang Aris mah jeung Jang Aris mah euy. Cek Palurah bari surang ngasrengeh ka pamajikanana. Bapak bapak. Eta wanoja anu tetela ngaranna Neng Yasmin. Budad gadeud semu ogo kanu jadi kolotna. Barakatak sararea saleuseurian deui. Nah ieu teh bet mawa Jang Aris jeung Jang Atman sagala kumaha caritana Kang Husna. Palurah ngomongna mimiti daria deui mangsa nempo Jang Aris anu beuki tungkul pinuh ka era teh. Saurna mah pun anak teh palai tepang heula sareng Jang Didin sateu acana mios deui ka pasantren teh cenah pa. Mohon sobatna panginten Jang Didin teh anu urang Cilanjung teh janten urang sakantana we angkatna jeung Jang Aris. Beureun urang kalurah tah ari Jang Aris mah rek karerencanganna kitu panginten Pak. Oh. Ari kitu rek iraha indit deui masantren teh Jang. Palurah ngareret ka Jang Aris. Enjing bada subuhan Pak. Oh. Atuh si Yasmin ditinggalkeun deui ari kitu mah nya Jang. Bapak naon bapak? Neng Yasmin siga nu greget pisan kanu jadi bapana teh. Barakata sarerea saleuseurian deui. Narajang di Jang Atman mah nepi ka meh-mehan lolongseran sagala. Bili panas teuing di engke-engke mah Palurah. Ayeuna we urang kawitan lumampah ka Cilanjung deh Pak. Cek Jang Aris siga nu hayang buru-buru indit alatan era pada ngaheureuyan wae di dinya mah. Atuh gancangna carita sanggeus meakeun cikopi sarta amitan ka Neng Yasmin jeung ka indungna. Antuk nama Palurah jeung Kang Husna arindit saja ngajugjug ka lembur Cilanjung dituturkeun ku Jang Aris katut Jang Atman anu ngingit celik tukangeunana. Beuki kasep wae nya Jang Aris teh ayeuna mah. Jebas sopan deui ari geus masantren menyanyi. Cek indungna Neng Yasmin sanggeusna nu arindit ngariles dina palebah pengkolan. Neng Yasmin teu nembalan gancang bae manehna mah meresan wawadahan urut nyuguhan. Anu saterusna mah ngoloyor ka jero imah sarta kebat ka kamar cai. Sanepina ka kamar cai Neng Yasmin lain gancang ku kumbah wadah. Malah umat imut sorangan bari sakapeung diselang ku unggut-unggut. Sedangkeun ari Palurah Kang Husna Jang Aris katut Jang Atman beuki lila beuki jauh ninggalkeun lemburna sarta antuk nama beras anjog ka lembur Cilanjung. Nya Jung engke balikna daguan di dieu nya kade ulah sumarimpang ka mana-mana deui. Cek Palurah mangsa Jang Aris amitan rek ngajugjug ka imahna Jang Didin anu jadi sobatna. Jang Aris tibang unggeup sarta nu saterusna neruskeun deui lengkahna. Nyorang jalan anu rada nanjak anu mengkol ka belah katuh dituturkeun ku Jang Atman. Ari Palurah jeung Kang Husna mah lempeng bae nuturkeun jalan anu keur disorangna. Teu lila antarana Palurah jeung Kang Husna geus aranjog ka tempat anu dijugjugna. Di buruan imah Juragan Ramdi harita kasampak saurang awewe tengah tuwuh anu keur kusrak-kosrek bebersih di buruan. Sampurasun Palurah uluk salam.
Rampes. Tembal eta awewe kalayan rengku. Manawi Juragan Ramdina aya. Aya di Lebet. Ke atunya antosan. Ku abdi urang wartosan heula. Mangga atuh cara likeula ditepas. Eta awewe dareh deh nakeran. Palurah timbang unggul. Kojengkang atuh. Eta awewe teh miheulaan ngalengkahkeun sukuna. Dituturkeun ku Palurah jeung ku Kang Husna. Sanggeus semah dariuk dina korsi anu aya di tepas imah mah. Eta awewe anu sigana mah badegana Juragan Ramdi kebat bae ngoloyor ka jero imah. Teu lila di antarana kurunyung. Juragan Ramdi ngurunyung. Rada kurang kerung mangsa di tepas imah nempo Palurah jeung Kang Husna teh. Ai gening Palurah Asep. Sisinanteun teuing kasarumpaheun ka dieu Palurah. Juragan Ramdi pohara dareh dehna ka Palurah anu tetelang ngaranna Pak Asep mah. Kituna teh bari gancang ngajak sasalaman. Padahal ari kanu sejen mah boro-boro kitu. Pugu oge ngahaja ieu teh juragan. Aya badantenkeuneun ieu teh. Tembal Lurah Asep dina sela-sela sasalamanana. Solongkrong Kang Husna ngasongkeun dampaleungeun. Tiba ngantalkeun sabelah dampaleungeunna Juragan Ramdi teh ari ka Kang Husna. Gening mane oge ka dieu aya kaperluan naon Husna? Juragan Ramdi neuteup seukeut ka Kang Husna. Jang Husna mah nyarengan abdi wungkul ieu teh juragan. Supados aya rencang ngawangkong di jalan. Lurah Asep gancang mang nembalankeun. Oh. Juragan Ramdi unggut-unggutan. Gek Juragan Ramdi diuk dina korsi anu pahareup-hareup jeung Lurah Asep. Dupi Neng Tina sareng tuang garwa kamarahana ieu teh juragan. Lurah Asep basa-basi heula. Kabeneran nuju ngahadiran uleman eta teh Lurah Asep. Aya badantenkeuneun perkawis naon ieu teh ni asal ruas. Juragan Ramdi mimiti nale. Oh. Kieu ieu teh juragan. Di lembur abdi teh nuju meuweuh mahabuk jalma-jalma nu kabangsatan. Tina saminggu teh aya kana 3 urang nu kabangsatan teh juragan. Siga anu rada ngarenjak Juragan Ramdi mangsa Lurah Asep ngomong kitu teh. Wah, parah gening. Atuh lamun kitu mah gentingna. Genting meureun di Jatilindu teh. Kitu lain Palurah Asep. Mohon genting pisan juragan. Hawatos we ka masyarakat di ditu. Wengi tadi mah saurang warga dugi ka buntungna panangan katuna teh ku eta bangsat. Ka sabat cenah. Waduh. Dugi ka kitu nanya genting pisan atuh lamun nepi ka aya nu kakasabat mah. Sumuhun kitu pisan juragan. Sareng saparantosna seueur warga anu nengetan. Unggal bangsat anu tetela si Jolad sareng balad-baladna teh. Saparantosna ngabangsat teh sok lalumpat nganggo jalan anu berasna ka lembur ieu eta teh juragan nya ka lembur Cilanjung. Rada ngagebeg deui bae katampona teh Juragan Ramdi mangsa ngadenge caritaan Lurah Asep anu samodel kitu teh. Teras nya naon patalina sareng nepangan abdi ka dieu teh Lurah Asep? Nya ari maksud utamina mah sejatu maros we sacara langsung ka juragan. Dupi si Jolad sareng balad-baladna teh dumuk matuh di dieu atanapi henteu. Saurna mah si Jolad sareng balad-baladna mah teu puguh dumukna cenah eta teh Pak Asep. Upami dumukna di lembur ieu mah abdi oge tangtos terang da unggal sasi oge sok diayakeun kontrolan jeung musyawarah. Oh gitunya. Sami pisan atunya walaran ti sapalih warga anu aya di ieu lemburan oge. Saurna teh si Jolad sareng balad-baladna mah teu puguh dumukna. Leres pisan gitu eta teh Pak Asep. Upami aya iberna mah nya saenggalna we ku abdi oge diwartosan ka Lurah Asep. Nya hatur nuhun pisan we sateu acana juragan. Dupi di lembur kumaha carana ya dugi kasih Jolad sareng balad-baladna teu wantuneun ngabangsat di dieu juragan.
margi saurna teh di lembur Cilanjung mah tara aya nu kabangsatan cenah. Nya di dieu mah kompak wae panginten wargana, rondana tara telat. Rada arap-arep Juragan Ramdi mangsa nembalanana teh. Nya sami bae ari perkawis ronda mah juragan, di lembur abdi oge tara telat. Malih mah dironjatkeun, nangingnya kitu teh sok kabungan wae juragan. Nya duka atuh ari kitu nama kurang terang abdi oge Lurah Asep. Keur kitu kurunyung si Ingkus ngurunyung salah saurang anak buah kapercayaan Juragan Ramdi. Sanapina katepas imah teh gancang bae si Ingkus sasalaman ka Lurah Asep. Ari Kakang Husna mah siga anu teu direret-reret acan. Kus, kasih uti buru kitu nyuguhan teh hawatos ieu Lurah Asep geus lumampa jauh. Cek Juragan Ramdi mangsa si Ingkus geus redjuk pisan. Siap juragan, siap. Si Ingkus haget nyanggupan. Geus kitu mah gancang bae si Ingkus ngoloyor ka jero imah. Punten atunya dikantun heula sakadap. Teu kiat ieu teh hoyong kahampangan heula Lurah Asep. Cek Juragan Ramdi bari gancang cengkat tina diukna. Oh, mohon mangga juragan mangga. Bilih bade dilebet atuh calikna, mangga we kalebet Lurah Asep. Wios di dieu we raweseun tiis juragan. Teu ngomong deui, geus kitu mah gura-giru bae Juragan Ramdi ngoloyor ka jero imah. Sanapina ka jero imah anu bebejana ka Lurah Asep mah pajar teh hayang ka kamar cai. Buktina mah Juragan Ramdi teh malah gura-giru nyamperkeun si Ingkus ka rohangan dapur. Uti buru anterkeun susugu teh meuni talangke si Mauti. Juragan Ramdi ngareret ka badegana anu disebut Uti. Bi Uti ukur unggeu sarta nu saterusna mah gura-giru ninggalkeun eta rohangan dapur. Saleosna Bi Uti katembong Juragan Ramdi haharewosan ka si Ingkus. Kalayan paroman beungeut anu pohara pisan dariana, si Ingkus ngaregepkeun di selang unggut-unggutan. Siap juragan, siap. Asal aya keur jajana we. Lumayan da tugas rada hese ieu teh juragan. Cek si Ingkus mangsa Juragan Ramdi rengseh harewosanana. Sia mah dasar deuleu, gampang nu kitu mah deuleu. Juragan Ramdi kukulutus. Sosanajan bari jeung kukulutus, tapi teu burung Juragan Ramdi ngusiwal ngaluarkeun loket kulitna. Song ngasongkeun sabaraha lambar duit ka si Ingkus. Si Ingkus surah seuri siga nu bunga pisan. Buru, geus bosen aing mah neuleuhun tu sia nu karehol teh deuleu. Buru. Juragan Ramdi morongos ka si Ingkus, rada dilaunkeun ari ngomongna. Siap laksanakan juragan, siap. Geus kitu mah gura-giru bae si Ingkus ninggalkeun dununganana. Make jalan dapul kaluarna ti eta imah teh. Ari Juragan Ramdi geus kitu mah gagancangan bae muru deui ka tepas imah. Uti masak singeunanya kangge nyuguhan pa Lurah Asep. Cek Juragan Ramdi mangsa Bi Uti rek ngaleos deui. Teu kedah juragan, lebar moal ditedah wareg keneh da abdi mah tadi di bumi teh memeh ka dieu sasarapeula juragan. Lurah Asep gancang ngahulag. Nya teu langkung atuh ari kitu mah. Teu kungsi ngomong sanggeus narutret ka Juragan Ramdi jeung ka Pa Lurah Asep. Gura-giru bae Bi Uti mah ngoloyor deui ka jero imah. Dina mangsa Lurah Asep jeung Juragan Ramdi anu disaksian ku Kang Husna keur aruplek di tepas imah. Di tempat sejen oge harita teh Jang Aris jeung Jang Atman keur aruplek jeung Jang Didin katut kulawargana. Kapaksa domba Mamang oge dipake ngegantian hayamna Juragan Ramdi eta teh Jang. Dalamun teu kitu mah bakal manjang urusanana. Cek bapana Jang Didin kalayan nembongkeun ka kuciwana. Waduh, hapunten pisan atuh upami kitu Mamang. Gara-gara abdi ieu mah nya jadi domba pun bapa sareng domba Mamang oge jadi kabawa. Jang Aris siga nu pohara hanjakaleunana. Keun bae perkara eta mah da enggeus Jang Aris.
pikeun mamang mah hidup duaan daroba oge geus puara bungana. Keun we keur bahan pieunteugeun kajadian anu geus-geus mah. Jang Aris unggut-unggutan, kituna teh bari gancang musiwal kana pesak calanana. Mang, ieu abdi aya rejeki saalit. Cekap we kangge ngagaleuh domba mah hiji, Mang. Cek Jang Aris, kituna teh bari nunda sabaraha lambar duit anu kawilang luhur ajena. Waduh, padahal makeun wae atuh Jang Aris. Pake we eta mah keur bekal masantren. Cek bapana Jang Didin kekepehan. Nyaris, engke keur bekal di pasantren mana coba? Jang Didin neuteub sobatna. Alhamdulillah, aya keneh kangge bekal masantren mamang. Sok we anggo eta kangge meser doi domba. Nuhun pisan atuh Jang Aris. Antuk nama bapana Jang Didin daekeun oge narima eta duit. Geus kitu mah Jang Aris jeung kulawargana jeung keluarga Jang Didin aruprek ngarobrol deui. Nya ayeuna mah abdi saja amitan be pun bapak sareng palurah bilih ngarantosan. Din kuring rek baliknya sing jag-jag we sing sehat. Atuh ribut-ribut teuing Riz. Meniru rusuhan pan si bapak bisi ngadagoan. Teu bisa kukumaha deui bari jeung siga nu berat oge. Antuk nama Jang Didin jeung nu jadi kolotna. Ngidinan Jang Aris jeung Jang Atman anu rek mulang deui. Sanggeusna sasalaman sarta amitan deui pikeun anu kadua kalina mah. Jang Aris jeung Jang Atman pating laleos ninggalkeun imah Jang Didin. Telengges geuning juragan Ramdi teh nya. Cek Jang Atman dina sajeroning leumpangna. Teu kudu nyalahkeun juragan Ramdi, kuringna we eta mah anu salah, Jang Atman. Nya ari kitu teh mah Kang, tapi pan geus geus. Teu hade ngomongkeun kagorengan batur teh Jang. Jang Aris rada nyureng. Teu ngomong deui ari geus dikitukeun mah Jang Atman teh. Gura-giru bae Jang Atman nyusul Jang Aris anu beuki lila beuki gancang ngalengkahkeun sukuna. Sanepina ka tempat anu geus ditangtukeun tetela palurah jeung Kang Husna oge geus ngadaragoan. Geus kitu mah bring sarerea ngabring teruskeun deui lengkahna sejarek mulang ka lembur Jatilindu. Teu pati jauh ti abringan Jang Aris teu pati jauh ti abringan Jang Aris tiru jalma nu jarangkung badag sarta marake tergos salungkar salingker nuturkeun di tukangeunana. Ngan tapi nalika keur kitu ujug-ujug uluh waktosna kabujeng keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi